Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Kata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sawunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Para mitra sadaya sumangawang sobilajeng kendei serial Silat Sunda nu judulna Jurus Tapak Geni ngalawan Aji Banyu Biru karya Saderek MJ. Sumangga mitra Pasundan. Mitra Sunda nu mulia sateuacan diteraskeun simkuring Kang Asep saparakanca nyuhunkeun dihapunten wireh terasan ti dongeng Sunda serial Jurus Tapak Geni ngalawan Aji Banyu Biru nembe tiasa dilajengkeun dinten ieu. Sumangga mitra Sunda mulia. Jurus Tapak Geni ngalawan Aji Banyu Biru. Seratan Saderek MJ. Mitra Sunda nu mulia. Sakumaha parantos dipedarku simkuring sapara kanca, wire harita teh hiji nonoman nulah Dharma Aji. Pinyana puthet latihan kalawan segut naker di wewengkon Talaga Saptawarna. Kalayan digedeng ku hiji kasepuhan nunolah Eyang Sukmara. Dharma Aji sok sanajan masih ngora kene bisa disebut budak kene, tapi dina latihan mah dari anakar. Sukuna semetu ureu kakeueum ku cai Talaga Saptawarna. Tapi lantaran manehna mah aya terah jawara ti luhurna. Ngasakeun elmu Banyu Biru teh teu pati lila. Nganumutkeun Eyang Sukmara, Dharma Aji kudu bisa ngaronjatkeun tanaga lapisanana. Lantaran henteu-henteu ge tanaga lapisan raga geni aya di saluhureun eta budak. Sumawona ieu. Raga geni teh mibanda ajian Batara Karang anu hese pisan pikeun diungkulanana. Nganu matak jadi kareueus teh yen Dharma Aji umurna masih ngoranaker, nu ruang pangalaman masih panjang, nu nyangking wawesen nu kawilang luhur oge. Kocap seperti waktu harita, badan Dharma Aji hiap muter lir panggal. Hup, leungeunna japlang. Panonna neuteub seukeut antep kabelah hareup musir kana hiji batu karang nu wedel nu aya di sisi Talaga Saptawarna. Dak lumadak cai nu disabudeurna eta talaga ngilu muter. Hiap. Awak Dharma Aji ngalayang dituturkeun ku cai talaga nuli di barat disedot. Hiat! Teu dila. Dharma Aji ngadolongkeun dua dampaleungeunna. Hiat! Cai talaga siga nu nurut. Ngabelesat muruk ka palebah batu karang nu bedel. Tumerapna mitra. Bareng jeung soran ngabeledug handaruan. Eta batu karang bedel teh ancur lebur jadi paborantak. Hiat! Corelat Dharma Aji juralitan laju pancuh di payuhneun Eyang Sukmara nu tisa tadi merhatikeun Dharma Aji. Halus kasep yeuh. Pikeun ngaronjatkeun kaparigelan ilmu hidup. Eyang cumelu ka hidup, wayahna hidup teh kudu ngeueum deui di ieu talaga. Kedah ngeueum deui abdi teh Eyang.
Hidup kudu ngeum deui di talaga ieu sapeuting deui bae. Saur Eyang Sukmara Daria, yeu Dharma Haji, pek ku hidup hijikeun jiwa hidup jeung cai. Rarasakeun sangkan cai teh nyak selak kana sakujur awak hidup. Ngan omat, ulah rek kagoda ku kaayaan nu bakal lumaku mangsa hidup ngeum diri. Saur Eyang Sukmara deui miwejang ka Dharma Aji. Mangga upami kitu mah Eyang. Ku jisim abdi sejadi estokeun pisan sadaya kasauran Eyang. Ceuk Dharma Aji Daria laju leumpang manehna teh maju ka palebah talaga. Tanggeus manehna meunang tempat nu rada merna, Dharma Aji laju sila mendeko. Awakna kakeueum ngan kari sirahna nu kaciri teh panona dipereumkeun. Pipikirana museur nyobaan ngahijikeun rasa diri jeung rasa cai. Eyang Sukmara sakedah panengetan eta kalakuan pamuda. Nu satuluyna mah laju imut ngagelenyu, "Jorelaceng!" Ngan sajorelat eta kasepuhan teh geus ninggalkeun eta patempatan. Mitra Sunda sumangga wangkantunkeun heula ketak paripolah Dharma Aji nu keur ngasakeun latihan anu dibimbing ku Eyang Sukmara. Pocapkeun kiraga geni saparakanca nu maranehna teh keur lumampah deuk ngajorag ka wewengkon paguron Ranggajaya. Rombonganana, pasukanana ibarat prajurit nu rek bela pati ka nagrina. Tok sanajan kitu, ari urut anak buahna Ki Bardan mah angger wae dina hatena sewang-sewangan masih mihak ka Ki Bardan. Najan marana teu apaleun kumaha jeung di mana Ki Wari nu jadi guruna. Meh sakabeh lembur nu kaliwatan siga nu taya pangeusina. Lantaran sasatna sakabeh pangeus eta lembur geus nyarumput taya nu wani ngulampreng kaluar. Maranehna pada sarieun didatangan tur tadi rogahala ku kiraga geni katut baladna. Kacariuskon pas sore pasukan kiraga geni geus anjog ka hiji pilemburan. Mun diitung mah ngan kahalangan ku dua lembur deui nepi ka wewengkon paguron Ranggajaya. Satuluyna raga geni nitah ka hiji badega nu neulah Dewi Ambar oge ka si Gobang. Kalayan dibaturan ku kurang lebih 3 urang anak buahna sangkan indit ti heula. Nyata pikeun nalungtik kaayaan wewengkon Ranggajaya sedengkeun anak buah nu sejena kumanehna dititah ngaso di eta pilemburan. Mitra beja pabeja-beja. Ari beja teh sok disebut beje. Cenah nepi oge katerangan ka Sanjaya. Yen kiraga geni saparakanca geus deukeut ka wewengkon paguron Ranggajaya. Sageuwatna Sanjaya nangtukeun hiji sikep pikeun indit ka sisi lembur. Nyaeta mapag kadatangan kiraga geni saparakanca. Didinya teh memang aya hiji tegalan nu cukup lega oge. Tegalan eta nu bakal jadi saksi perang antara nu bener jeung nu salah. Antara golongan bodas jeung golongan hideung. Eta tegalan diibaratkeun lir tegalan Kurusetra nu dipake perang Baratayuda ku pihak Pandawa jeung pihak Kurawa. Mitra waktu nu ditunggu-tunggu wanci nu dianti-anti. Cunduk waktu ninggang mangsa. Lir di tegalan Kurusetra, 2 kakuatan geus adu hareupan. Di tebeh wetan, Sanjaya saparakanca lir ibarat Senopati Amarta mimpin anak buahna. Sanjaya, Guntara,
Guntari, Kibar dan Aditya. Pangkalima pago katut Rengganis. Harinya na anjeut leluhur kuda sewang-sewangan. Sedengkeun Sarjana maneh nama mimpin pasukan infanteri. Sayaga jeung pakarangna sewang-sewangan. Sawatara eta ti beulah kulon. Kira gegeni geus teu sabareun hayang buru-buru ijen jajaten ngadu elmu pangawuruh jampe pamake. Manehana sorangan ngarasa nguntuk nguyu pikeun numpurkeun kakuatan Renggajaya. Dewi Ambar, Sumpit Emas, Si Gobang, jeung Ki Gender jadi pamimpin pasukan Kiraga Geni. Kocap anak buah Kiraga Geni nu tadi nama asalna anak buah Ki Bardan. Barang marana mireungeuh aya guruna di pihak Renggajaya. Kalau beneran cepan marana mundur teratur, sejam misahkeun diri, laju ngagabung jeung menjadi guruna. Atuh puguh bae, asa nambah angin seger pikeun pihak Sanjaya sapara kanca. Sabalikna pikeun Kiraga Geni, manehna sabikhianatan ku anak buah Ki Bardan. Atuh amarahna beuki nguntab, ngabela-bela. Dulur, hancurkeun Renggajaya. Sayagakeun. Serang! Kiraga Geni mere hiji komando kalawan sora nu lumayan handaruan. Anak buahna nu dipentes gawe diparentah langsung maju ka medan Danalaga kalawan dipimpin ku Si Gobang. Di pihak Renggajaya. Dulur. Demi kebenaran, jeung demi keadilan. Maju! Sanjaya teu eleh geleng. Manehna mere komando ka anak buahna jeung babaturanana pikeun mapag lawan nu diluguan ku Sarjana. Padungdung patutunggalan campuh liribara tarung tawuran. Geus teu bisa dipondah deui. Kapireng trong-trang sora pakarang nu diadu awor jeung sora pating gorowok, pating koceak, pating corowok, pating jerit. Dina jalma-jalma nu kabeunangan ku sabetan pakarang nu jadi lawan. Sarjana jeung Si Gobang. Amuk alsor ngababad musuh-musuhna nu nyampeurkeun ka marenehanana. Nu antuk nama eta duanana jawara teh pasing hareup. Adu hareupan. Si Gobang ngahoak ka Sarjana. Sarga, sia teges khianat ka juragan Raga Geni. Nu matak, ulah kaduhung lamun kiwaris sia bakal papisah nyawa jeung Raga. Corowokna Si Gobang pinuh daya pangancam handaruan. Gobang, daya bayana pikeun kuring. Hilaing anggur mah geura babalik pikir ngilu jeung kuring. Meungpeung masih keneh aya kasempetan euy. Sarjana teh eleh haw. Setan! Tada hieup panranjang aing. Hiat! Celaceng. Si Gobang narajang ka Sarjana. Bedogna dipake nigas kapal bah tak-tak Sarjana. Hiat! Tang! Bedog Sarjana nakis bedog Si Gobang. Hiat! Si Gobang nyabetkeun di bedogna ngarah kana palbah cangkengna Sarjana. Hiuk tang! Sarjana rancingeus nakis di panarajang. Duanana ngadu tanaga silih dadetkeun bedogna. Katempona teh dua jawara eta teh saimbang. Masing-masing boh Sarjana atawa Si Gobang silih dadetkeun jeung silih sabetkeun ku bedogna. Tapi masih can tembong aya nu kadeseh. Lian ti bedog nu trong-trang sukuna ge marta ngarah kana palbah awak lawan. Memang mitra. Sarjana jeung oge Si Gobang. Elmu pangaruhna teh disebutkeun satanding. Can aya nu bisa disebutkeun unggul jurit di antara duanana. Najan geus pada boga tatu ku sabetan bedog sewang-sewangan. Celaceng, ceng. Dewi Ambar. Oge jeung Si Sumpit Emas. Marana ting arajeng ngilu ancup ka medan Danalaga.
Duanana Jawara teh nguwak ngawik pasukan Sanjaya. Barang mireng hal eta, Guntara jeung Guntari teu cicingeun. Duanana laju jungceng laluncatan ngilu ngamuk asor di medan laga. Loba oge anak buah Kiraga Geni nu tingkot ceak. Kabeunangan ku cakaran macan sakembaran. Cuelaceng, cilegedeg. Dewi Ambar ngabadegah hadeupeun Guntara. Guntara, urang aya urusan can rengse euy. Pokna bari neuteub seukeut anteb ka Guntara, bagi Ambar. Kiwari urang tangtukeun, saha nu deuk balik tinggal ngaran. Walon Guntara tandesna keur laju masang kuda-kuda dina wanda macan tunggal. Tadayu. Hiat! Dewi Ambar narajang Guntara. Jurus sakar heulangna ngabelesur ngancam kana palebah awak Guntara nu matak pibahayaeun. Hup! Guntara teh eleh rikab. Manna sagancangna ngabelicat ka belah gigir. Laju ngasupkeun cakar macan kana awak Dewi Ambar. Hiat! Dewi Ambar. Corela tingkahan panarajang Guntara. Hup! Laju ngasupkeun tajongan kana palebah cangkeng Guntara. Ya, Guntara teh eleh geleng. Sukuna meta nahan panarajang suku Dewi Ambar. Corela, yes! Mitra, suku jeung cakar silih genting ngancam awak lawan. Dina hiji kasempatan, duanana bantok kakuatan ngaliwatan sapasang pigeulang leungeunna. Corela cuk, keduk yes! Curalit. Dua jawara ngacuralit kabelah tukang. Seperti nunggeus-nunggeus, tanaga lapisan Guntara aya di pihak anu leuwih unggul. Dina mangsa mancuh ke di tangtunganana, tembongna teh. Dewi Ambar manehna ngajarigjeg ka tukang kurang leuwih 5 lengkah. Sedengkeun Guntara mah ukur mundur 3 lengkah. Eta nandakeun yen dina hal tanaga lapisan Guntara unggul rada jauh oge. Corelaceng cilegedeg. Aya jirim nu datang sarta pancuh di gigireun Dewi Ambar. Sing horeng si mana horeng eta jirim teh Ki Gendor nu deuk kabantuan Dewi Ambar. Ranten nu dibabandulan ku beusi sagede sirah dipuih-puih nimbulkeun sora nu matak sentar nu jadi lawan. Atuh Dewi Ambar kahudang deui sumanget tempurna. Mitra Sunda nu mulia, nginghareupan dua lawan sakaligus teu matak leutik hate, teu matak kedor. Malahan makalah nama sumanget tempur pikeun Guntara. Manehanna sateka pola ngimbangan panarajang dua lawanan ukuran kanuragana, meh satata jeung manehanana. Tapi ari terus dirangseg mah, Guntara tetela kateter oge. Dina hiji kasempatan Dewi Ambar narajang ka Guntara. Guntara bisa ngimbangan panarajang lawan. Tapi suku Ki Gendor teu katitenan ngahanca kana pelebah cangkeng Guntara. Hiu! Ceblon! Soloyong Guntara leungiteun kasaimbangan. Awakna ngoloyong kabelah kenca. Ki Gendor metakeun rantena. Hiu! Hiu! Babandulna ngarah kana palebah sirahna Guntara. Corelat, hiu! Guntara gentak sila depok laju newak rante nu nyeleber luhureun sirahna. Hup! Ngan orokaya. Rante memang bisa katewa ku Guntara, tapi panajong Dewi Ambar nenggawa kana palebah careham Guntara. Hah! Hiu! Hiu! Cebrot! Guntara ngadaligdeug ka palebah tukang. Ki Gendor teu miceun eta kasempetan nu hade.
Bandu rantena diarahkan kana pelebah sirah Guntara. Guntara geus teu bisa nyingkahan eta panarajang. Manehana pasrah sumbenah kana panarajang. Tapi rante Ki Gender teu kebat ngarah kana pelebah Guntara. Sabab aya newak ti tukang laju dikenyetkeun. Nu ngabalukarkeun Ki Gender ngadayag dag ka tukang. Sageuwatna Ki Gender mali ka belah tukang, breh. Tembong. Tayalian Ki Bardan. Inyana keur nyekel bandul manehanana. Setan. Wani-wani sia ngahalangan ka pamaksud aing sia. Bardan. Rasakeun ya. Hiat. Ki Gender ngusap rantena. Anehna Ki Bardan bisa ngarasakeun aya hawa panas nu mapai ngaliwatan eta rante. Kapaksa manehanana ngaleupaskeun rante tina cekelanana. Ijen patunggalan jadi saimbang. Guntara adu hareupan deui jeung Dewi Ambar, sedengkeun Ki Gender diayonan ku Ki Bardan. Di sejen pihak tepati jauh ti eta tempat tarungna Guntara. Kaciri Guntari keur ijen patunggalan ngadua wesen jeung jajaten ngalawan si Sumpit Emas. Duanana ngetrukeun sagala pangabisana pikeun ngarubuhkeun nu jadi lawan. Totogan jeung tenggelan Sumpit jadi andalan serangan si Sumpit Emas. Pasarna oge nu ngandung racun matak ngabahayakeun ka Guntari. Sedengkeun Guntari manehna ngajadikeun ajian macan tunggal pikeun ngayonan ketak si Sumpit Emas. Dina hiji kasempetan curelaceng duanana bareng ngagarajeng narajang nu ngabalukarkeun dua kekuatan bantok ngaliwatan dua dampaleungeun sewang-sewangan. Hiuk, tes, keduk, curali. Duanana pada ngajurali ka belah tukang, laju mancuhkeun deui tangtunganana. Tapi teu lila. Corelat, Guntari narajang deui. Cakarna ngarah kana pelebah dadelawan. Si Sumpit Emas sageuwatna metakeun sumpitna mapag panarajang menjadi lawan. Tapi manehana kacelek. Sabab sing horeng Guntari lain ngincer pelebah dadana. Guntari tetela ngincer leungeun katuwi si Sumpit Emas nu antukna leungeun si Sumpit Emas kajamret ku cakaran Guntari. Si Sumpit Emas mundur tilu lengkah ka belah tukang. Karasa tina raheutna aya hiji hawa panasnya kesalakana sakujur awakna. Guntari teu miceun kasempetan. Corelat, cakaran jeung tajungana ngarah kana pelebah awak si Sumpit Emas. Najan inyana bisa keneh himbangan. Tapi tatu dina leungeunna ngajadikeun kacepetan gerakna jadi kendor oge. Nu akhirna mah cakaran Guntari ngahanca pelebah dada si Sumpit Emas. Siap! Cerak! Ditutulkeun kuruntuyan tajongan Guntari nu ngajadikeun si Sumpit Emas ngajengkang ka belah tukang. Yes! Hiu! Yes! Ceblon! Ampun! Si Sumpit Emas ngajerit nahan ka nyeri. Dadana soek ku cakaran Guntari. Tina sela bibirna ngalai getih semu hideung. Usah. Si Sumpit Emas perlaya. Guntari lalu narajang wak ngawi pasukan musuh nolobana tilu tikeleun. Nyirengganis tapi pisan ngulinkeun pedangna. Oge pangkal 5 pago teu eleh garang. Duanana amuk alsor nu ngabalukarkeun loba oge anak buah Kiraga Geni ralubuh. Kocapan cigis maju ke tengah poe. Tapi nu tarung patunggulan masih lumangsung kalawan rame. Guntar tetela masih ragut jeung Dewi Ambar. Ngan katempona teh kiwari mah Dewi Ambar mimiti oge kadese. Malahan dina hiji kasempetan Guntar teh bisa ngasupkeun hiji panarajang karena kekemplongan Dewi Ambar. Celat, cebrod. Dari deug, cari jeug. Dewi Ambar ngajari jeug ka tukang. Guntara teu miceun kasempetan teu ngantep kitu bae. Hiat!
Manehna nyusul tepus ku panarajang runtuyan cakaran ngarah kana palebah beungeut jeung puhuleungeun Dewi Ambar. Hiat! Disusul ku tajongan kana palebah dada Dewi Ambar. Celat pep ceblon. Ampun. Dewi Ambar ngacerit maratan langit ngoceak maratan mega nahan hiji ka nyeri laju ngajengkang ka tukang teh hudang deui. Celat ceregedeg. Dak lumadag. Aya hiji cirim nu pancu hareupeun Guntara nu tayalian ti Kiraga Geni. Nu ancrub ka medan Danalaga. Manehna geus gregetenaker hayang mungkas lumangsungna perang jeung hayang buru-buru numpurkeun kakuatan paguron Ranggajaya. Barang ningali lanceukna adu hareupan jeung Kiraga Geni. Ceur laceng Guntari ngagajeng laju pancuh gigireun nu jadi lanceukna. Mitra dua macan sakembaran ngarasa panasaran pisan kana ajen kasakten Kiraga Geni. Lantaran marehna mah can pernah patolak samemehna jeung eta jawara. Kabeneran. Geus lila aing teh hayang ngajajal jurus macan pangrango. Hayang nyaho kula. Nepi ka mana kaampuhan jurus macan pangrango nu ku ari laing diwatek. Ceuk Raga Geni laju tegeug kalawan seuri handaruan. Saya bayana. Kaula duan. Geus saya gapikeun yang hareupan Andika. Guntara tandesnaker nyaritana ka Kiraga Geni. Guntara jeung Guntari sapuk geus moal asa-asa deui dina ngalawanan Kiraga Geni. Duanana langsung awangun pasangan jurus andelan macan sakembaran. Macan sakembaran, macan ompong rek ngancam ka kaula. Coba tadah ye. Hiat! Kiraga Geni langsung narajang ka macan sakembaran. Kacepatan gerakna teu bisa katutulkeun ku panon biasa. Pereup kenca jeung katuhu pilih genting ngarah kana pelebah awak si kembar. Tapi Guntara oge Guntari lain jawara kamari sore. Maranehna bisa nahan para rajang Kiraga Geni. Malahan duanana malik narajang ka pelebah Kiraga Geni. Cakar-cakarna ngabahayakeun jadi lawan. Tapi teu kitu ari Kiraga Geni mah. Manehanana yang hajab teu nyingkahan panarajang menjadi lawan. Cerlaceng. Hiup brek. Cakaran dua macan sakembaran nu matak ngabahayakeun kana jiwa Kiraga Geni keuna kana sasaran. Tapi estu mata kaget liwat saking. Guntara jeung Guntari ngongkun bisa ngajambrek baju Raga Geni. Kulitna mah teu cecel teu bocel. Awak Kiraga Geni karasa teuas lir ibarat batu karang nu wedel. Ngan sakitu ketak ari lain teh. Kabisa ari lain teh ngan sakitu macan ompong. Kiraga Geni nyarita ngeyehkeun ka eta macan sakembaran. Mitra Guntara jeung Guntari siwis tutut. Duanana dina tutupan eta teh saolah-olah nyieun hiji kacindekan pikeun bareng narajang. Teu lila. Corlaceng duanana bareng narajang ka palebah Kiraga Geni. Tapi kajadina seperti nu tadi. Cakaran-cakaran ti Guntara oge Guntari teu bisa nembus awak Raga Geni. Raga Geni ngawatek hiji aji andelana. Aji Tapak Geni. Nu satuluna mah Kiraga Geni laju narajang ka si kembar. Hiat! Nempopi bahayan kitu. Dua jawara ngora bulucat balicet nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Malik nyerang manehna asa teu untupan. Lantaran eueuh hartina teu mampu nembus awak Kiraga Geni. Hei, montong babalcetan we sia. Raga Geni beuki ngentab amarahna, kacepetan gerakna kumanehana dironjatkeun. Si kembar nyobaan aji pamungkasna. Duanana ngacungkeun cakaranana. Sarta teu anta parah deui. Cerlaceng, hiat!
laju menerajang babarengan ngadrongkeun ka palebah Raga Geni. Jurus macan sakembara nu mangrupa andelan Aji Pamungkasna. Raga Geni sarua ngadrongkeun dua dampal leungeunna. Ciat! Corelat! Yes! Dua kakuatan bantrok nu ngakibatkeun suara patingjal gur handaruan di eta wewengkon mitra. Jageula mitra, insyaallah sanes waktu suang cobi teraskeun deui. Atur punten kana samudaya kalepatan sareng kahilapanana, mudah-mudahan ageng manfaatna. Hatur nuhun kanu ngarangna Saderek MJ. Sumangga mita Sundan mulia. Cag mitra. Jurus tapak geni ngalawan Aji Banyu Biru karya Saderek MJ. Hatur nuhun sareng hapuntenna nu diseja tina samudaya kalopatanana. Hatur nuhun ka nu nyeratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.